Bapak, itu naon tuh? Anda pun takal nangka. Oyak-oyagan. Tuh, merong ka uwing. Cenah bari cengkat, parona seukeut neuteub tangkal nangka. Bari ruy-rei, manehna terus ngangsrog ngadeuketan sora anu haros-hos. Beuki deukeut, beuki atra. Aya awewe ngalungsar, handapeun tangkal nangka. Buukna aut-autan, bajuna rangsak teu puguh rupa. Leuting eta lembur geunleung. Neng Kasih putra Haji Ohim leungit, si Ujang anak Kang Udin oge ngilu leungit. Taraweh puting munggaran harita teh basa Kang Udin jeung anakna balik nerobos kebon Juragan Gandi bari mawa senter. Lain eueuh deui jalan da puguh jalan Desa Mah Anyar di semen meunang gotong royong sabada Kang Barna kapilih jadi lurah. Ngan edas muterna rada jauh, tapi da lain Kang Udin wungkul anu kitu teh nulian oge sarua. Komo barudak mah mun rek ngaraji ka Masigit sok ngahajakeun ngaliwat kadinya. Basa keur jongjon laleumpang kadengeun aya anu marurung. Kang Udin tungah ringeun bari nyembrot-nyembrotkeun senterna ka unggal mazhab. Langit poek tatangkalan haradieum. Mun teu era ku anak, Kang Udin geus ngabecir. Tong nyanyired wae atuh Sujang. Ieu Bapak rek labu. Cenah morongos ka anakna. Puguh sieun Ujang mah Bapak. Eta anu humarurung, boa-boa kunti. Ceuk anakna bari nyekel sarung bapakna. Aya jalmi di dinya. Ceuk nu humarurung pegat-pegat. Kang Udin jeung anakna ngarandeg. Bapak, sieun Bapak. Anakna tiba perekat nyakeulungan Kang Udin. Tulungan abdi. Tulungan abdi. Jurig Bapak, jurig. Kang Udin sabil. Hatena nitah ningali nu minta tulung, tapi kasieun ngalepuran hulu. Hayu Bapak wi ah, enggal. Ceuk anakna bari ngawugujrag Kang Udin anu kalah Kang Huleng. Astagfirullah, cicing Sujang. Piraku urang sieun ku jurig. Sok ngaruang kadinya. Allahumma lakasumtu wabika. Nah, ari maneh. Eta mah doa buka puasa atuh. Kang Udin mencereng. Hayu, urang teangan. Urang mah manusa, tong sieun ku jurig. Kang Udin neger-negerkeun maneh. Anakna dituntun, semu digusur, damrod bari mewek. Sok taud, apal teu taud? Apal Pak? Sok atuh, sing tarik. Allahumma barik lana bima rojaktana. Gusti, teuing. Eta mah doa dahar Sujang. Kang Udin nyentak. Lampu senter disebrot-sebrotkeun deui, gebeg. Bulu punu Kang Udin narangtung. Beungeutna ngaradak pias, kesang renung sawak-awak. Bapak, nah sarung teh baseuh. Ceuk anakna bari ngaleupaskeun leungeunna tina sarung bapana. Bau hangseur ah. Anakna ngejat, Kang Udin ngayek-yek meh cingogo. Bapak, itu naon tuh? Anda pun takal nangka. Oyak-oyagan. Tuh, merong ka uwing. Ceuk anakna bari mengpeunan beungeutna. Tulungan abdi. Tulungan abdi. Cenah ngahelas. Kang Udin ngaringeuh sadar basa kacagap sarungna jibrug. Kawanina ngaradak hudang, manehna ngarasa hina mun nepi ka sieun ku ngaranna juri. Sujang, tuturkeun Bapak. Cenah bari cengkat, parona seukeut neuteub tangkal nangka. Bari ruy-rei, manehna terus ngangsrog ngadeuketan sora anu haros-hos. Beuki deukeut, beuki atra. Aya awewe ngalungsar, handapeun tangkal nangka. Buukna aut-autan, bajuna rangsak teu puguh rupa. Tulungan abdi. Tulungan abdi. Cenah sora neles-lesan. Kang Udin taud. Ari maneh manusa? Abdi.
abdi kasih putra Pak Haji Ohim. Hah? Neng kasih? Naha? Kang Udin terkebat ninggalin ngalung sarung lahek. Bari di tarajong, Kang Udin lumpat, sakalumpat lampet, muru lembur, bari jejerobokan. Atuh Rabul, jalma-jalma keluar di imahna sewang-sewangan. Adon ngariung Kang Udin, anu walah wah wuleuweuh bangun owah. Sanggeus tenang, Kang Udin nyaritakeun pepanggihanana. Haji Ohim anu milu Bandungan ngusap dadana, meh kapiuhan ngadengi anakna teu walah kaya di kebon musuhna. Haji Ohim tuluy dibawa ke rumah sakit, didayeuh, sedangkeun Mang Sarja pangebona dituturkeun ku urang lembur, muru kebon juragan Gandi. Eueuh nanaon, eueuh sasaha. Memata kelok, si Ujang oge eueuh, padahal tadi ku bapana ditah nungguan. Hilang, eueuh urut-urutna acan. Kang Udin ngajoprak teu eling-eling, reuas anakna ngilu leungit teuing ka mana. Peuting eta lembur geunleung, Neng Kasih putra Haji Ohim leungit, si Ujang anak Kang Udin oge ngilu leungit. Kebon, sawah, balong, wangunan, rungkun-rungkun jeung tempat-tempat nu nyamuni TM kaliwat, kabeh digalaksak, disingkaban, dikorehan, diteleuman, weleh teu katimu. Neng Kasih jeung si Ujang leungit lir di teureui bumi. Urang lembur guling gasahan, kasubuhnakeun basa tahri mimiti kadenge ti masjid, basa ibu-ibu mimiti tatahar, keur nyadiakeun saur pikeun nu paruasa isukan teu kapalire. Aya sababaraha jelema teuing ti mana jolna ting kelemet lanti pisan asup ka lembur. Lurah barna lajag-lejeg bari muril-muril kumisna, panonan neuteub seukeut hiji-hijina jalma anu keur dariuk di teras imahna. Pikiranna nang libek, piamekeun nyedek ngiuhan dadana, asa can kungsi aya kajadian aheng kawas kieu di lemburna. Bener, nu manggihan Neng Kasih tadi peuting teh maneh Udin? Cenah tegeug. Muhun. Kang Udin ungeug. Bener, teu bohong. Aya saksina? Demi Allah, Kang, keur naon abdi ngabohong. Nepi ka udul kalingitan anak. Cenah teu kurang tegeugna. Barina oge lain tuluy dibawa Neng Kasihna ku maneh Udin. Ngadon ditinggalkeun jeung budak, belegug teu dibeakeun ku sorangan. Kang Udin ngaruk manehna rumah sabodo, tapi ari kudu mawa Neng Kasih anu sakitu ka ayana mah asa teu sanggup. Matak nepi ka ninggalkeun si Ujang oge, sena tunggu bakatku ngarasa tanggung jawab. Tapi nah ayeuna manehna disalahkeun. Calukan cep danu ka dieu ulis. Lurah barna marentah, nu lain ting lalieuk, ting parlong, teu ngarti. Cep danu anak juragan Gandi rek disaur. Naon urusanana asa teu nyambung. Urusan naon make nyalukan cep danu sagala barna? Mang Sarja nanya. Ari Mamang, apaan cep danu teh dayeuhna buka praktek jadi konsultan. Mamang nyaho konsultan teu? Mang Sarja gideg, mulain oge sarua. Dasar udik, teu nyaho di konsultan acan. Ari konsultan teh tempat urang tatanya. Jadi bisa nanya ke naon wae nya? Dalimin penasaran. Heueuh. Oh, siga Bahdar majenatna. Malah cep danu mah lebih sakti. Danu sok naranyana oge. Lain jelema jore-jore kawas urang. Tapi kegedean juragan ngungkul. Nu araya di dinya ting polohok teu nyangka. Teu lila cep danu datang papakeanana necis persis urang dayeuh bari jeung sareungnyet. Nu araya nyingrai mere jalan, manehna asup kana riungan. Teu diingkekeun deui, lurah barna langsung metot cep danu ngajak ngobrol paduduaan di rohang tamu dari hapisan. Gegepkeun ku sarerea, cek lurah barna. Ieu kejadian lain sembarangan, aya patula patalina jeung masalah karamat. Karamat? Cek nu haladir meh bareng. Neng Kasih teu kahaja tos kahampangan dina luhur makam karamat.
Eueuh makam karamat di dieu mati baheula oge barna. Ceuk Haji Ohim nu kakarajo ngorongos. Tapi Cep Danu tos ngimpleng. Iraha si Danu jadi dukun. Haji Ohim mungkin murka. Sanes dukun Wah Haji, konsultan. Cek Kang Udin. Naon urusanana konsultan pajak ilu biung karena masalah ieu. Tenang Wah Haji, upami uak teu tenang, Neng Kasih moal tiasa mulih deui. Ari si Sujang? Lamun Neng Kasih mulih, si Sujang oge mantog. Lurah barna molotot ka Kang Udin. Teu kaharti barna. Pokona mun anak uak teu kapanggih poe ieu, polisi bakal ngajorag ka dieu. Cek Haji Ohim bari ngagejlig niakeun riungan. Kang Udin jeung nulianna naluturkeun ka luar ninggalkeun lurah barna jeung Cep Danu anu ngaradak sarepa. Ari Cep sok lalawora, kumaha tah mun geus kieu kayaan jadi runyem. Wah Haji rek lapor polisi. Cek lurah barna, aneh, ku abdi teh tos dikubur di rarata, tapi nah habat bisa keluar. Ayeuna di mana Neng Kasih jeung si Sujangna? Duka. Hah? Duka? Lurah barna kuat kamolohok. Duka ka mana Rincep? Nuhun. Duka da abdi mah ngan nguburkeun wungkul. Ari anu kapanggih ku si Udin saha? Lurah barna mungkin koleng. Kalakuan Cep Danu sobatna anu geus ngabiayaan, kompanye manehna nepi ka kapilih jadi lurah matak ngabahayakeun posisina. Urang teang ka kuburan atuh ayeuna. Kek Kang, nu apal tempat ngubur Neng Kasih mah si Bader. Cenah tadi Encep nguburna. Nu kalotor kitu mah atuh lain urusan abdi Kang. Pira aku kudu sorangan ngali kuburanana barna teuing. Jadi saha atuh nguburna? Si Bader. Kang Barna ngahuleng, hatena mentegeg ngarasa teu dihargaan. Manehna teu panuju ka kaputusan Cep Danu anu geus nyanyahwanan ngalibetkeun orang lian bari teu bebeja heula. Teu kedah hariwang Kang, si Bader mah bisa dipercaya. Apa anu nabrak calon selaki Neng Kasih di dayeuh teh si Bader. Nepi ka ayeuna taya anu nyaho. Ayeuna mana si Baderna? Lurah barna tegeug. Tenang atuh Kang, kabeh ge bakal beres, percaya ka abdi. Cenah bari ngabetrikeun cingirna. Cep Danu nelpon si Bader, teu lila nu ditelepon ngurunyung tuluy tiluanana rerencepan muru kuburan Neng Kasih. Moal aya nu nuturkeun? Moal. Lembur aman Cep, warga keur tinggal liud di bumina Wah Haji. Cek si Bader, tiluan kukurusukan, nyasaran rungkun muru ka hiji tempat layon Neng Kasih dikuburkeun. Jadi anu ngalakukeun sakabeh rencana urang teh si Bader. Lurah barna ngaharewos. Leres Kang, jadi mun aya naon urang moal kababawa. Kang Barna ngarenghap cironaker. Nya pinter gening Cep Danu teh abong lulusan sakola luhur ti dayeuh otakna moncer. Coba we salian ti sakola manehna mah bisa menangkeun anak pangusaha garmen ti dayeuhna teh nepi ka jadi pamajikanana. Atuh beuki beunghar tah boga mitoha pangusaha. Duit keur Cep Danu mah lain masalah. Apaan manehna jadi lurah oge ku jasana Cep Danu anu ngamodalan bebeakan waktu pilkades. Urang jadikeun lembur urang maju Kang. Siga lembur nu sejen. Urang nyieun perumahan, mall, toko, pabrik. Mun akang jadi lurah, sagalana bakal gampang. Sabab akang nu ngawasa di ieu lembur. Cek Cep Danu waktu harita. Teu sagampang kitu Cep. Aya anu dipikolot di ieu lembur. Omonganana leuwih didenge batan omongan lurah. Haji Ohim laras pisan Cep.
salian dipika ajrih teh panan tanahna panglegana di lembur ieu mah luang rama oge kawon. Moal kemah pun bapak jeung mitoha abdi nu bakal ngawasa tanah di lembur. Carana Make kakawasaan lurah, tanah-tanah di lembur ieu bisa pindah tangan. lurah barna ungek-ungekan. Saha nu bakal nolak mun lemburna jadi maju. Bayangkeun Kang, tanah behwetan anu lolobana milik Haji Ohim urang sulap jadi pabrik. Sabab dinya aya sababaraha cinyusu nu bisa jadi modal nyieun pabrik. Ulah kulona jadi perumahan, pertokoan, mall. Paroman lurah barna ngadadak bengras. Kabayang pan piuntungeunana. Cep Danu ngagak-gak. Tapi Haji Ohim kumaha? Anjeunna pasti moal cicing. Gampil eta mah keun urusan abdi. Lurah barna ngahuleng. Urang alam mamarasna Kang. Maksudna Ieu mah kudu diberelekeun wae ka dieu. lurah barna ngadeuketan Cep Danu. Geus diharewosan mah lurah barna ungek-ungekan bari seuri ngangkat jempolna. Sajorelat Cep Danu ningali si Ujang keur leumpang ngadigle mawa keresek. Ujang, Cep Danu nyalukan si Ujang. Lurah barna reubaseun. Geus di mana ari maneh? Cep Danu nanya. Di Wah Haji, Cenah bari cungar cengir. Lain leungit maneh teh. henteu. Cenah bari lumpat. Lurah barna jeung Cep Danu silih pelong. Tah, ali dieu tempat teh Cep. Ceuk si Bader bari nuduhkeun gunungan taneuh anyar nu ditutupan ku daun-daunan. Buru-buru bongkar deur. Lurah barna marentah. Si Bader buru-buru ngabongkar kuburan. Daun-daunan disinglar-singlarkeun. Taneuhna mimiti dikali ku bedog bawana. Lurah barna teu sabar. Manehna oge milu ngorehan taneuh ku leungeun. Sok atuh bantuan Cep ngarah gancang. Wah, mata kotor atuh Kang. Apaan ieu teh keur kaselamatan urang Lin? Sok-sok tong hayang ngeunahna wae. Lurah barna nyentak. Sanajan kaleket teu burung mantuan. Cep Danu milu ngorehan taneuh kuburan anu anyar keneh digundukeun. Kurehel aya mayit awewe anu beungeutna geus ruksak, awakna pinuh ku tatu, buligir. Cep Danu jeung lurah barna hareugeun leungeunna hidang nutup irungna. Bau mayit teh cacakan karek sababaraha jam mah ceuk pikirna. Neng kasih lain Cep. Ceuk sora Haji Ohim deket pisan. Lurah barna jeung Cep Danu ngaranju lain di kieuna. Maranehna ngalalieuk, awakna ngadadak ngagibrig paranas tiris. Sakuriling bungking geus ditingker ku polisi anu samagreng pakarangna. Nuhun deur. Sami-sami Haji. Abdi ge nuhun kana kasayan wa anu parantos nulungan pun anak anu keur sakarat di rumah sakit. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Kirang langkung nasim kuring nyuhkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.